Pajiwarta das sanajan maksud jalan oyong disarangan Ibu Emi anu baget motret ingatan mukakan hiji catatan tapi kiwari Pajiwarta ngana kuring anu geuing pasihan jalan Bapak Jawa cuaci ngana sorangan honcewangan hate lalupa nome asih di peperi Pajiwarta anu bager pewakil wama nome asih ditinggal Pak RT Iwan apana iya lesang kabet jalir janji Pak Ali padantan atau Mariana Pajiwarta anu bagus 10 ditunatali pawakil wawan melako pojok arayana pawakil wawan melako pojok arayana disarangan apa RT Iwan 10 Bapak RT Iwan alias apana iya di kontak ganti anu mana Pak RT Iwan nopo jeung anjeunna Pak RT Alim Pak RT Alim Pak RT Alim Pak RT Alim anu bager aturan Bapak Alim kapayun deui
Padaton ato rek babantar padaton ato segera-geranya benang geus benang teu panasaran geus benang teu panasaran. Nah janten ke aki lepoe bandara buah-buahan padahal kumaha mama buah keur nembong pasihan jalan aki letoy suaikeun aki cisoca yang krungak siang jung jonat berluasa ngantun ke kuring nyorangan dipikir dah memang takdir aki lepoe bandara buah-buahan tunggak jati anu bageus katina naha janten ke aki lepoe bandara buah-buahan tunggak jati kawe dalapan wah dahangan buah keur nembongan cisoca yang krungak siang jung-jungan gululuasa ngantun ke kuring sorangan dipikir nah memang takdir ilahi pamiras kana takdir aki lepoe bandara buah-buahan tunggak jati kawe dalapan pasti takdir loba mungkin saha nolompat anu ngolempat duh ngolempat
dah kurang kumaha akile poe panara buah-buahan anu bageus awak ruksak katida rarasaan masatia akile poe anu bageus cinta taya pekatna salalamin mangga urang sasarangan akile poe Abah no majeng seni kapungan akile poe deui anu bager aturan akile poe deui anu bager nyangakeun kawilujengan akile poe sarikri kudu jeung harti akile poe deui anu bager sareng ngakerjeung pamola pangarti nyenangkan diri salamet dunya akhirat akile poe panara buah-buahan manfaat dunya akhirat mondar mandir pelasiran jalan-jalan akile poe panara buah-buahan ngobrol asik jeung kabogoh rerendengan akile poe bandara buah-buahan bari janji akile poe bandara buah-buahan pasine pasang supaya doa bari silih cepat akile poe bandara buah-buahan silih netep socan naik mobil akile poe bandara buah-buahan anu terusan ka kota akile poe bandara buah-buahan no dia maksud akile poe bandara buah-buahan rek nonton film India akile poe anu bageus lung kabeneran akile poe angkote kosong muatan akile poe bandara buah-buahan anu bageus jadi jangan akile poe bandara buah-buahan ngobrol paduduaan naik mobil angkot ke kota Karawang wang weng wong nyarita tak itu maksudna nah mane gitu tulus apa ke akile poe teu perlu ngabohong mondor perlu pisan lalala montus hari syukur pisan eta sontan ieu teu sasaha asal ulah bohong abdi masayogi ulah jalir jang di akile poe upami peryogi orang is
kembing asih tekalis domepat tepi dadah mana sanajan bari panggang sumalindung ibu minung agaduhan injo opat jang Robi jang Haikal sumalindung kana kabu jang Amori neng Aisyah anu bageus minuhan ibu minung agaduhan injo opat jang Robi jang Haikal jang Amori neng Aisyah anu muruku Mekarjaya ngembing asih ibu minung agaduhan injo opat jang Robi jang Haikal jang Amori neng Aisyah anu muruku Mekarjaya bagaimana Bapak marana pedetas keliling lembur anu bageus disarangan teh uyum anu ngagaduhana putra dua Mekarjaya tiberang Baparian teh Nyai anu bageus tiberang temo ngalangkah nu ngagaduhana putra dua Mekarjaya rawa gede dipeting diasuh ku Bapak Kacung gadak gidik Mekarjaya tuwele eli samagahan poe moplek Ibu Haji Ras pacing Dewi Sari ngana memenit mancaburangan pipikiran akhirnya poe anu bageus akhirnya poe benar buah-buahan kiamat sesorangan sanajan urang Anwar Kumis disarang mama titi Anwar Kumis anu sayang ronggoyang umara lamunan ngembing asir renang aki lepoy duh renang rongkona kasong geningan di sisi sumu Bapak Sekdes Cecep anu bageus kembang modas sing arulan Bapak Upas Daya mopoho saumur-umur Bapak Lurah Ujuk Sekdes Mekarjaya lalakon anu kasoran Bapak Lurah Ujuk Sekdes Mekarjaya lalakon anu kasoran Bapak Lurah Ujuk Sekdes Mekarjaya hariring nu mawa nyaring haleang anu mawa mang Bapak Lurah Ujuk Sekdes Mekarjaya sindir anu mawa ketir ayeuna sindir anu mawa ketir haleang nu mawa melang mangga ari dina seni
baget sok aya bae lepatna monggo kaluhungan budi ageman anu utami Bapak Laura Uju Kades Mekarajaya bager teh Bapak Laura Uju Kades Mekarajaya Kembing asih tebenang dume patapi Palora Uju dada mana sanajan Bapak Lora Uju Kades Mekarajaya orang apa Bapak Lora Uju Sumalindung Bapak Lora Uju Kades Mekarajaya Sumalindung dina kalbu Bapak Lora Uju deui anu banget dipeti Bapak Lora Uju Kades Mekarajaya ngembing asih Palora Uju Kades Mekarajaya kebenang dipopohongkeun Bapak Lora Uju Kades Mekarajaya bagaimana sanajan orang apaan Palora Uju Kades Mekarajaya diberang temong ngalangkan Bapak Lora Uju Kades Mekarajaya dipetim Bapak Lora Uju Kades Mekarajaya tebele eli samagahan poe mopling jangan ana memonita mencaburang pipikiran kiamat seseorang Bapak Lora Uju Kades Mekarajaya anu baget ronggoyo ngumaramunan ngembing asih rerengah Bapak Lora Uju Kades Mekarajaya anu bager handelem dibantu anu teuleum handelem dibantu teuleum makaliki dikali deui geuninganan Bapak Lora Uju anu bager anu saya Bapak Lora Uju Kades Mekarajaya ada laku anak dengar nyeri diri abdi ada aku anak dengan nganya nyeri diri abdi geuningan Lora Uju Kades Mekarajaya kapayuna Bapak Lora Uju anu bager sadikang panutan buat Palora Uju Kades Mekarajaya rarasaan asatna parokotei mon
wele Bapak kacung kada gidi ngamotang salira Bapak lora uju kades Mekarjaya mon peti sok kabayangkeun berai berai sok kabayangkeun sedihna palora uju kades Mekarjaya kaliwat sakit duh diri Bapak lora uju kades Mekarjaya kumaha teuing jaringan sareng daunna kabur kabawaku angin kabur kabawaku angin Bapak wakil wawan apa mangku hajangan abdi melangka anjeunna genengan paurnya berakeun janji abdi melangka anjeunna paurnya mah berakeun janji Bapak lora uju anu bageun abdi melangka anjeunna paurnya birakeun janji paske hate mobona ku dihilian barang penting manehna kabayang wae dina hate paloro wujud kades Mekarjaya mau panangku dipepete lamun geus peting mata kering bau pas danyat ngalang layu bahot janji bau pas danyat mau bisa dipungkir deui lempus rasa anotna aya kalisna geunengan si manehna salawasna
horeang gantina layan lain daun awi lanca di tawerang lain milik abdi bagja dengan dadi roya apa narehan Karawang lintas Bekasi aturan kapayu begini apa narehan Karawang lintas Bekasi aturan apa narehan kapayu apa narehan Karawang lintas Bekasi no nyawang mama narehan kapayu anu ngalangkung apa narehan silangan mama narehan Karawang lintas Bekasi aturan apa narehan bager apa narehan mama narehan dina bang baru apa narehan Karawang lintas Bekasi henteu ngahulung halung apa narehan Karawang nyawang anu ngalangkung apa narehan Karawang lintas Bekasi aturan kapayu heula disengan apa narehan Karawang lintas Bekasi deui sing jago
Bapak Juwarta kapayun. Banar pati kakang kula deket sampean Pak Juwarta demen kula sampai deg-degan apa nesim sarangan Pak Juwarta Aturan Pak Juwarta kapayun. karo mimilan mama Pak Haji Warsa bayar laguna Pak Haji Warsa jeung Pak Haji Nesim Banar pati Bapak Juwarta. yen bener kakang arep demenan lamar kula go pendamping sampean omongan karo mimilan mama Pak Haji Warsa Panesim Banar pati lamaran sampean pasti didrama Ibu Haja Ani kapayun. Panesim Banar pati deui Ibu Haja Ani. urip sun lagi ketinggalin tangan Nesim Banar pati Terlam cahaya sinarlam terang dasar nasib sun lagi kaberan Lalalala. demeni juragan empang Nesim Banar pati anu mana Mamah Narehan, Mamah Narehan. seneng sun orang kejaga Mamah Narehan. demeni Nesim sayang Nesim Iya, buat Mamah Narehan di atas. Mubai sewa don Bandung Sempang Nesim Banar pati anu mana Apana Rehan Karawang Lintas Bekasi kakang kula demen sampean demen kula sampai deg-degan yen ora teka senja sedina lamaran sampean pasti diterima Nesim Banar pati anu bager yen bener kakang arep demenan lamar kula go pendamping sampean omongan karo mimilan mama lamaran sampean pasti diterima Wow. Aduh. Makanya yakin. kesusah geus tambah mun urang rumah tangga Mana Pak Ucok sareng Ibu Ilah kapayun. sakit dengarti Pak Ucok Jamantri Pandi iman temahi ngupahan Pak Ucok Jamantri Bu Ilah Jamantri sorangan Pak Ucok Jamantri Libatang Papa sehat Ibu Ilah Jamantri ulah sok Pak Ucok Jamantri sama Ibu Ilah Jamantri Saojok Ibu Ilah Moderneng, Jamantri moderneng. asa ulah basilan Nah, pada disoder ku Prabu Siar Monggoda Bandasari. Pak Ucok Jamantri sama Ibu Ilah Teh Jamantri Mumun. Monggoda Hehe. mun urang rumah tangga Pak Ucok Jamantri Awas cok melejang. sakapeng sok ludeng Ibu Ilah Jamantri cinta diserahkan Anjir ukur gutak kita gitu tapi mah pohara kereta lain
Jamantri tambah munurah mana pojok sok langsung berat neng langsung berat salaki Ibu Ila Jamantri diaturonan sang Ibu Ila kapayun Pandi Imam Jamahi ngupahan Ibu Ila Jamantri Pak Ucok serangan Pak Ucok Jamantri ayah di Batang papasean Pak Ucok Jamantri sorah kapayun durian Pak Ucok Jamantri sang Ibu Ila Jamantri nukuat Pak Ucok Jamantri sang Ibu Ila asa layan-layan daun awi Pak Ucok Jamantri anu bager disarangan Ibu Ila Jamantri lanca bereuh geuninganna Pak Ucok Jamantri ditorah Pak Ucok Jamantri lain-lain disarangan Ibu Ila Jamantri lain-lain milik abdi milik dengan diharayana Pak Ucok Jamantri bagja dengan diharaya Pak Ucok Jamantri hari berang Pak Ucok Jamantri kuberangna hari berang kuberangna mata panas boy baik geuninganna Pak Ucok Jamantri mata panas boy baik hari bonang kubonangna Pak Ucok Jamantri matak nyeri hati wae Pak Ucok Jamantri hari bonang kubonangna Pak Ucok Jamantri matak nyeri hati wae Pak Ucok Jamantri anu bageus kikiciran Pak Ucok Jamantri kikiciran si horeng mah garamel geuningan Pak Ucok Jamantri anu bageus si horeng garamel hoyong disarangan Pak Opas dayang dipikir Pak Opas dayat anu bageus dipikiran Pak Opas dayang RW Sadi Jamantri anu RW Sadi Jamantri Pak Ucok anu sayang eureuk kumang boleh Pak Ucok Jamantri kuohe sagung tamang dawa ditekuk telu Pak Ucok Jamantri dongeng moyeng doyana kemoyo Pak Ucok Jamantri anu bageus ari anu sayang ari liang Pak RW Sadi Jamantri liang-liung kembang jambe dituku ketel Pak RW Jamantri anu mana Pak RW Sadi Jamantri deui Pak RW Sadi Jamantri doa-doa disambung eureuk kumang boleh Pak Ucok deui Pak Ucok deui kembang jambe tuku ketel Pak Ucok anu bageus atura deui Pak RW Sadim ari kapayuna Pak Ucok deui
Bapak Sekdes Cece Pekarjaya